Sabtu, tanggal 20 genep Desember 2020. Hati aing ngarasa bubuk. Jigara ginang anu katinca ku hulak. Jantung aing asa bocor. Kacocok ku senjatana cut patkai. Aing teu nyangka maneh rek kawin jeung siluman gagang useup. Janji maneh palsu. Jika surat undangan nu kamari ku maneh dibikeun. Nah, ieu bisa terjadi ka diri urang anu bener-bener nyaah. Si horeng nyaah anu bener-bener ikhlas cocok disia-siakeun. Kasedih ieu cing jadi akhir seperti bulan Desember ieu. Urang hayang di bulan Januari menangkap bunga. Hayang di bulan Januari menangkap bagja. Bagja nya ningali maneh bahagia jeung siluman turup termos eta. Mungkin urang kudu datang kana kawinan maneh. Nya urang sadar urang bakal ngarasa nyeri. Tapi nyeri eta nutupan sagala kanyeri. Mungkin waktu orang parasmanan ngangkatkeun piring asa 2,5 kilo beratna. Malah waktu ngadahar sate si satena asa nusuk kana hate tapi teu nanaon. Asal eta nu jadi panutup ka nyeri dina hirup urang. Cinta orang memang kandas jeung dadas, rapuh lalu patah. Geus biasa dina kehidupan mah. Jalan moal salilana lempeng, pasti aya bengkokna. Jelema moal salilana bener, pasti aya salahna. Nah, eta urang salahna bogoh ka diri maneh. Diri maneh nu salila ieu nu teu pernah ngarepkeun ka urang. Tapi urang anu terus berari ngejar maneh. Walau teu pernah beunang ku urang. Tapi satidakna urang geus pernah ngabuktikeun bahwa urang nyaah jeung hayang mikamilih ka diri maneh. Urang geus bahagia bisa deket jeung maneh, bisa ningali senyum maneh, bahkan bisa panggih unggal poe jeung diri maneh. Eta suatu kabanggaan ka diri urang. Nya urang lain bobodohan, lain carita. Tapi ieu nu dina hate bener-bener nyaah ka diri maneh. Sok tanajan ka nyaah urang teu pernah menang balasan diri maneh. Tapi eta meureun anu disebut cinta nu bener-bener ikhlas. Cinta sorangan, nyeri sorangan, nya dadas ge sorangan. Kecewa, nyeri, geus teu kudu caritakeun. Eta mah geus karasa ku diri urang. Galau nya galau. Urang sok nyamperkeun ka maneh. Maneh anu keur teleponan jeung di sisi siluman turup termos eta. Urang kuat narima eta sagalana. Urang narima eta sagalana. Cuman urang hayang dihargaan unggul kayan urang di dieu. Mun sakirana embung tolak urang di awal atuh. Tong nepi ka urang berharap. Atawa maneh nu PHP ka urang atawa urang anu teu boga muka anu hayo ngangodag maneh. Apal urang ngarti, urang sadar, urang mun teu boga nanaon anu ngarepkeun maneh. Maneh jiga bintang anu di luhur caang tu bisa katingali ku sararea. Salah sahijina mata dua mata urang nu ningali ka diri maneh. Anu hayang mikamilih ka maneh, namun leungeun ieu teu nepi keur nyokotna. Yah, hirup memang kieu. Percintaan orang dadas.
hati nu sangat nyeri. Ieu meureun perjalanan cinta orang. Mungkin loba carita-carita cinta anu samodel urang, tapi urang kudu bener-bener ngabuktikeun eta cinta. Tapi ka urang kepangi jeung nu mika cinta ka diri urang, nu bener ikhlas narima urang, anu bener-bener nya ka diri urang. Tah harita urang ulah pernah nyanyakeun nu mika nya ka diri urang, sabab nu mika nya ka diri urang eta diri urang sorangan. Geus lah lieur aing mikiran cinta mah.